Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma inna haqallahi mangka satune hak Allah ala ibadi ing atase pira-pira hamba. Iku ayabudu yen ta ibadah ibadu ing Allah wala yusriku lan ora musyrik. Lan ojo musyrik ya si ibad bihing Allah saning sawiji-wiji wa haqal ibadi lan satune hake pira-pira hamba ala Allah ing atas Allah iku Allah yu'ajiba yen ta ora nyiksa Allah man ing wong la yusriku kang ora musyrik isiman bihi ing Allah. Muttafaqun istibaqo paling atas hadis. Nah, jadi sanyanya hak Allah subhanahu wa ta'ala pikeun hamba na pikeun urang ya sebagai manusia nyata Allah ya budu urah ibadah urang teh al aya budu kudu ibadah urang teh ka Allah subhanahu wa ta'ala wala yustiku bisan jeung ulah ngaduakeun kana hiji perkara oge ka Allah subhanahu wa ta'ala jeung ari hakna urang pikeun Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta ulah nyiksa Gusti Allah ka jalma anu henteu ngaduakeun ka Gusti Allah. Tah jadi mangka sanyana hak Allah mah kanu jadi hambana ulah ngaduakeun ka aing ceuk Allah bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Eta hak Allah bahwasannya Tuhan alam semesta eta Allah subhanahu wa ta'ala. Jeung ari hakna hamba anu teu ngaduakeun ka Gusti Allah ku Allah moal disiksa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sing getol ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala jeung ngayakinkeun hate urang iman urang bahwasannya Tuhan alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala percaya yakin bahwa Allah teh aya Allah teh tunggal qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jeung Allah subhanahu wa ta'ala eta nitah marentah mana parentahan Allah nu urang wajib dilaksanakeun nyata kaparduan seperti salat anu 5 waktu, seperti puasa bulan Ramadan, seperti munggah haji zakat lamun geus nisab jeung munggah haji ka Baitullah. Eta perintah Allah jeung di mana-mana migawe setiap ihsan kebaikan hanya semata-mata lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Tuh. Tapi urang kumaha lamun make wasilah pelantara ye. Wajib ngaji Quran, zikir, sholawat, ngadua ya Allah ku keagungan firman Gusti ieu ayat Al-Qur'an anu suci anu agung. Ku kagungan ai abdi zikir, ku kabarokah ai abdi zikir, ku kaberkahan maca sholawat ka Kangjeng Nabi anu mulia. Gusti muga nyubadanan kana kahoyong abdi. Sebutkeun lah hoyong naon. Eta mah wabtagu ilaihimul wasilah. Eta mah urang make wasilah teu naon pelantara. Atawa urang jarah ka makom para wali. Ya Allah, ku kagungan wali Gusti.
Ya Allah ku kaagungan ulama Gusti. Ya Allah ku karohmahna ku maunahna atau nya ku keberkahana ieu jalmi soleh nu ku abdi dijarahan Gusti. Abdi hoyong anu mentana maka Gusti Allah lain ka kuburan mangan make wasilah pelantara teu naon eta mah urang arek nginum obat make wasilah teh obat oge. Ya Allah ieu teh obat hakikatna mah bahan-bahanna memang damelan Gusti bahan-bahan bakuna. Ieu abdi rek make wasilah ku ieu obat. Abdi hoyong cager dicageurkeun ku Gusti Allah. Ku wasilah ieu abdi nginum obat. Wasilah obat oge. Nya zikir, tasbih, sholawat, jaroh ka makom jalmi-jalmi saroleh, para alim ulama, para wali, para syuhada, para solihin, para sahabat, para nabi. Eta wasilah urang keur ngarekeskeun doa urang ngusul ka Allah Subhanahu wa taala supaya nepi. Itu make wasilah atau pelantara. Teu make orang dalam nya. Supaya naon? Supaya babari. Ai kitu urang teu make orang dalam. Urang naon teh? Du torolong teh kurunyung mantok sorangan mangkat pan teu warauheun atuh ka urang mah nya da urang mah satu lain orang dalam orang mana-mana coba pakai orang dalam tuh langsung nepi ke atasan nepi nya make wasilah pelantara. Sebab hirup jelema mah teu bisa sorangan. Hirup jelema mah saling membutuhkan. Itu teu aya jalma hirup sorangan teu tiasa. Kabeh oge urang butuh karena pertolongan, bantuan daripada orang lain. Mudah-mudahan urang sing dipaparinan cek tadi getol ibadah ka Allah ulah ngaduakeun ka Gusti Allah kana perkara naon wae pokona mah pangeran urang mah Allah Subhanahu wa taala geus eta titik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.